Pertama kali nyoba-nyoba nyieun bakacem pucuk paku. Nah, jadi caritananya barudak di dia aing pas ulin manggih padagang pucuk paku tah sakieu ieu 5.000. Aya peuteui Cina, aya takokak, pokona mah tek-tek bengek beh loba. Tapi aing mah meulina pucuk paku karena geus terbayang terpikirkan bakalan dimasak bakasem eta teh nya anu dicampurkeun jeung sangu. Nan ngaranna emang bakacem tanaon nya aing teh nyaho beh pokona mah eta beh. Lanjut pertama-tama nama ieu pucuk paku geus dipotongan tah didegeh lanjut geus dikumbah sagala daknya ieu laju mah ieu sida sanguna dicampurkeun tidak lupa ku aing diendogan 2 hulu ieu endogna ge ulah poho dak make royco biar ada rasa-rasa supaya seungit make bawang putih didegeh make minyak biar ada leueur-leueurna sagalana geus diasupkeun langsung bae ieu diaduk-aduk supaya rata tah sedikit digulaan ku aing dak ieu supaya rada aya manis-manisnya atuh heuh tah tidak menarik biasa aja tapi aing sok ngeunah ieu mun dibere ku batur teh ngeunah dak makana aing nek nyoba teh emang ngeunah pucuk paku cenah aya nu nanya teh yang cik aing mah dak ngeunah keneh pucuk paku dibanding kangkung bae ge ngeun pucuk paku mah lumayan langka lamun kudu nyiar kaleuweung sok sieun aya orai teh ya soalna ieu mah ayana di sisi wahangan makana ieu aya nu ngajual 5.000 sabeungkeut bari eusina loba mending gaskeun langsung meuli atuh heuh cik Daria mending wani meuli tah mending nyiar kaleuweung jam mending keneh meuli babari tinggal ngolahkeun pan ieu di dieu geus dibungkusannya atuh heuh diseupankeun ya kana hawu dak nyeupankeun ge supaya ngeunah teh ya tah singkat cerita ieu papaisana ge geus asak dibawana ku aing disosompang dak ngeunah heh aya disosompang mangakana naon ge atuh heuh doang kieu mah pokona mah mira saja sangeun di dieu baladna karak aya oyot doang nu lainna mah can aya.